Pokoknya mah eh ulah hilap, like, subscribe, and komen. Laras pisan. Nu moyok Disambat, nu muji, dihormat, anu ngijik, dilelewe, anu haan. disobat. Masya Allah. Sunda Komaraan, parentu seniman, berhargu sarjana, dina widang karawitan. Panji Titi tarik dikawinkeun siak getih naik ka luhur euy sanajan harita pada ngahiap oge asa teu puguh we lebah golodog serog jeung bapana gabrug itu ngarangkul tuluy nuyun ka jero nah tu agan kumaha Kang Harja nyampak mayit ngalonjor di tengah imah agan Inna ilahi, barina kayan terus diruruban ku boe larang inna ilahi. Terus kumaha Kang? Terus gitu. kamana buah pangacan abdi harita agan kaheula agan tong waka inna ilahi nasa nu maot teh atuh Harja nyititi atawa saha kapanan layon nage diruruban ku boe lain Atuh rek indung rek nyititi oge ari maot mah anggar kudu inna ilahi panginten Kang Mirta. oh kelan atuh Mirta pan can anggeus dongengna oge Terus kumaha? Terus gitu Kang. emak anak titi gitu nu mau teh cek pikir teh abdi ati agan nah lebet manah we nu eta teh Nya bener indung nafan? tuh nya Mirta mana atuh eta mah anak pok teh indung nang ngabejaan nya geuningan nya titi pisan nu mau teh agan Inna ilahi. inna ilahi goak abdi teh ngagoak bade tuluy ngarangkul layona teu sak deui geus kitu mah agan maneh anu tilar teh semet dinya ingat teh tuluy nama duka teuing kapiuhan abdi teh ingat-ingat deui geus dina ranjang di nggon barang ngulisik tuluy hudang mayit titi nyampak keneh tilar gayang digotong dina pasaran pada nyaram ge keukeuh kuring teh milu ka makam Mirta kitu teh Mirta dongengna teh Sugan teh indungan nu maot. Kumaha geus kitu? menang 10 poe di anak didinya teh kagenteng ukur nyimpang nyokot papakaian wungkul tuluy we balik ka lembur takutin hal eta meuni asa hirup deui mahna teh Mirta basa nunjuk pamandangan nu kawas kieu ye nya jadi inget ka zaman harita cek Harja bari sup asup we nguru ka saung ada ujang-ujang mitra kaum dangu Mirta nuturkeun tapi dan Surya mah teh pipilueun diri mah muru ka goci teh sorangan teu sieun sasab di dinya mah da soragam lanana oge geus kadenge hawar-hawar tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu Strog den Surya kasisi walungan Cijolang lebah dinya walungan teh cagak ngeumhem tegal jukut aya meureun sabau mah legana teh hilireun eta kakarak tepung deui jadi siga nusa eta tegal teh tidinya mah geus tembong pasanggarahan katut balandongan jeung saung-saungna oge aya pupuyan papayon sagala mani paragpag jelema geus tembong naklek ngelet ngengkeuy ngabanda letrek ngajojo ka pelebah dinya mitra kebeneran deet walungan teh belah den Surya nangtung mah ukur macak-macak semat memuncangan tembongna teh da kaditu gegede namah cai teh kana cagak nu hiji deui teh basa den Surya kakarak gerek jut kacai teu pupuguh kabeng bat ku tetenjoan basa padona nempo nu diuk dina batu gede sisi cai belah ditu bangun keur anteng nyawang kahilir nu tembong teh gigirna wungkul
wujud awewe gelungna ngampleh kagigir, kabaya pulas koneng maningampur, katojok ku panon poe dina wanci tunggang gunung harita. Kahandapna di sarung lasem, gigireunana aya deui awewe, saluhureun manehna andeprok dina jukut. Paling beda 2 atau 3 tahun. Alang Den Surya ngahulang soteh asa geus nenjo nu kitu rimbagna, barang beuki ditengetan beuki asa heueuh wae mitra. Moal salah urang dayeuh meureun. Cacakan pangawulaan putrana bo aduh mun nya teh Cek dina jero hatena bari kerung-kerung we nyerangkeun. Padahal geus patenjo di mana da can ngalaman nincak pada leman Ciamis mehna teh. Cek pamikirna saliwat eta teh cacandakan pangawulaan. Ari pangawulaan teh artina bupati di zaman ayeuna mah mitra. Eta mangan seukur dikira-kira wungkul buah mah lain. Cek Den Surya ngadehem. Lain dihaja ngadehem, peda asa getek ti koro. Lieuk weh ngaliuk itu teh srek pateuteup panon sakedeung. Itu ngalius deui tuluy tungkul, dampal sukuna dikucuwak-kucuwakeun kana cai. Den Surya bengong ngajongjongan pangacianana asa nyeot ka bandang ku itu. Rahuh weh mehna ngarahuh, asa handeueul pedah patepung tetep ngan sakilat pisan. Mitra kaum dangu, najan kitu teburung karasa serekna kana hate Den Surya teh. Basa padu tetep jeung juru panon itu. Henteu kalinglap. Tetela nu bareto tembok lebah alun-alun teh eta teh. Cek Den Surya toleh galeco kana jero hatena. Tapi barang disidik-sidik deui teu pupuguh angeunna ratug tutunggulan. Asa nenjo ipri keur ngalayung sisi cai. Ras inget kana caritaan Upas Mirta teh. Ih, buah heueuh Nyai Mas Kenting Manik milu nyiliwuri ka dieu kitu. Rek ngadon-ngadu komara jeung pangawulaan. Raja Manu sasasatna pan pangawulaan oge. Ih, mitra sanajan kitu Den Surya gregeteun hayang pajeung deui. Tapi itu oleh tengah liuk deui. Rek ngadehem deui teu wani sieun pajar cunihin. Angot mun nyamah Nyai Mas Kenting Manik sieun tuluy ka bandang. Kababa kudu teu pararuguh. Kumaha mun kasarad ka nagara siluman. Kitu cek pikirna dina mangsa harita. aduh, rahuh deui Den Surya teh. Kawas nu capek. hate nyolok we ti bareto ayeuna parang patepung di dieu. Beuki gregeteun hayang nyeung ti kadeuketan. Tapi mun nya teh jurig asal lindek-lindek teuing mani geus 2 kali nemboan ka aing.
kunaon agan. Ngahulang wae. Kadenge sora Harja tukangeun. Moal ti teuleum agan da mung semet memuncangan. Harja bari nyerenge. Ditanya kitu teh Den Surya tenembalan, taya reaksi naon-naon. Jongjon weh. Kawas nu teu malire. Bawa katenung ku itu ku widadari nu keur ngalayung, ceuk Mirta ngaheureuyan. Nya jiga nama. Da malaon Den. Cek Harja ka Nyi Mojang ngajorowok kalayan bedas. Nu jong useup Den teh paling dinya. Den. Nu ditanya ngaliuk bari ngahem-hem imut. Geuning Kang Harja. Nu jong useup Den teh. Harja tumanya mindo. Yeh. Moalnya awewe nguseup. Bari nage nguseup naon di nu deet kieu. Ari Den. Deet oge caina. Pasti deet deui laukna oge. Cek Mirta milu mairan. Subadra ge kapungkur watosna pengangguran nguseup dina Cileungcang, kunyunyud giriwil weh kenging ageng pisan eta teh Den. Yeay, gedebul Kang Mirta mah. Menang naon tina Cileungcang. Kenging Arjuna nya kan nya. Cek Mirta bade ngareret ka Den Surya. Dikitukeun Den Surya ngabelehem era. Nu geulis ge ngalius bade nyumputkeun piimuteun. Kagungan eupanan Den. Naon ih? Kagungan epana. Ieu laukna bade nyangut ye. Tanya Mirta. Nu geulis ngadelek. Kop mulung karikil. Beleuwer ditenggorkeun ka Mirta. Kaciri tenggor ocon dan nu ambek mah lain kitu. Den mah tunggar tenggor kaupas, pala ditangkap engke ku abdi, pala ditangkap. Halah. Teu sieun ieu ditangkap ku Kang Mirta mah. Punten. Bae disanggakeun ka Juragan Sea we atuh nya, ka Juragan Sea diperebal gerangke. Dikitukeun ku pas Mirta Nyi Mojang tenembal, ukur ngadelek bari cemberut lucu. Mitra kaum dangu telila upas Mirta, Harja jeung Den Surya mentas. Srog ka sisi ditu gek dariuk dina juku tukang ngenuker ngalayung teh. Bade tumaros Den, ceuk Mirta mau obrolan ku pananya. Sieun Den teh ngaliuk jurut turun tina batu gede, kuliwat ka tukangeun baturna nu tadi andeprok dina juku teh pok nembalan. Bade naros ke naon? Cenah pondok jeung heureut. Dupi Den parantos tuang. Sieun Den nu ditanya imut surti. Hoyong tuang Kang Mirta teh. Hoyong tuang Kang Harja deui nya. Eta hiji deui teh acan kasebat. Harja bari nuduhkeun Den Surya ku indung leungeunna. Demi sieun Den bareureum pamenteuna ditunjukkeun ka Den Surya teh. Panonna rarat reret we neangan keur pamaledog jiga nama. Milairan batu Den. Milairan batu bade meledog saha ieu? Ieu we atuh ku virusnya. Cek Mirta bari nuduhkeun batu ali nu ngadungkuk sagede kaleci dina ramona. Si Den ngaliuk terus ngadilah ka Mirta. Red meusan ka Den Surya tuluy tungkul deui bari beureum. Palai tuang maka ditu we atuh. Ka mana Den? Itu di Balandongan. Balandongan nu tungtung. Ambu nu ngalareskeun anak eta teh. Oge sareng bandara istri ke gara urang unjukeun aya nu kalempohannya. Ceuk sieun Den bari cengkat. Hayu abi ona. Cenah karencangna leos weh, ngaleos dituturkeun ku biona. Palias teu ngaliuk deui. Saha eta teh Kang Harja? Tanya Den Surya ka karakuan ngab ayeuna mah. Eta teh Den Mari agan, Den Mari. Putrana Bendara Wadana pangasiunan ku Bang Kuul. Tuh cenah di ditu tuh Balandonganna tuh. Anu tungtung cenah nya tadi teh. Mirta. Nya cenah hayu atuh da lapar ye. Kela tuh maneh mah beuteung beuteung wae. Oh, eta teh putra Bendara Wadana pangsiun ku Bang Kuul.
Sumohon agan, can kabujang wae bade ngadeuskeun agan ka ditu teh. Geus manjing si ganain namanya. Mirta bari panona angger nyerangkeun Den. Nyerangkeun Den mari nu beuki ngajauhan. Manjing naon Mirta? Manjing lawang saketang. Tembal Mirta ngagalak-galak ka satiluanana seleuserian. Bari terus haranjat ngajauhan sisi walungan. Mitra kaum dangu. Repoek mun di lembur mah wanci magrib meureun. Ari didinya di sisi walungan harita nyampak lampu kompa geus raang. Di balandongan jeung pasanggrahan di jongko-jongko. Jeung di nu daragang tagog ratang lampu tempel jeung cempor. Oncoreo geus diseungeut tapi acan tatalu. Tingkala trok keneh narikan dog-dog. Nu dagang geus lain bilang-bilangeuneun. Kitu deui rupaning dagangan. Kakulub-kulub jengkol di kalapaan oge aya. Geus lir ari nu dagang sangu mah katut empal jeung bebecek nanaon ku hanteu. Da lain 101 102 nu dahar leutna teh ngandelkeun jajan. Sakalian mayor we ongkoh meureun pepeurieun di imah arang langka manggih anu hanyir-hanyir. Dina kaayaan anu samodel kitu Den Surya basa keur laloh mapai nu daragang hayang nyaho sarupa-sarupana serog jeung kuwu kaso siga nu haja mapagkeun siga nu ngahaja mapagkeun. Tagoning agan dipilarian ku mang. Mohon aya naon kitu? Di aturan linggih ku Bantara Istri itu di pasanggerahan itu ayo agan, hayu. Bade nimbala naonnya? Disaegikeun tuang ayo agan. Sareng akang kayu tuh hayu di pasanggerahan kuwu ayo. Mangga aya agan, diantar ku akang hayu. Ceuk kuwu kaso. Leos Den Surya indit. Mirta jeung haraja mah teu marilu. Teuing kamarana lugaina ngan kakarag sorog nepi Den Surya teh kaburu digupai ku Bantara Istri. Ari Bendara Istri teh bojona Bendara Wadana dunungan Den Surya. Kadia hiap can tuang meureunnya sanggem Bendara Istri. Eleh daet atuh harempoe Den Surya teh nyampeurkeun gek diuk dina kursi nu aya di juru meja panjang cong nyembah. Iya acek saya anu nembe benum teh ya saur Bendara Istri kanggah istri geureuhna Bendara Wadana pangsiun ku bangkul. Haturan Aden nembe nya tepang sareng embu mah. Sembah nuhun nembe pisan. Teu acan kabujang ngadeusan abdi teh. Mugi teh jadi rengat gali. Di mana sungapanana ieu teh Den? Cenah cek enggah istri nanya ke Bendara Istri. Di Sumedang. Kapi putra Bendara Pati Sumedang eta teh masih turunan Pangeran Kornel. Parantos pupus ramana mah. Linggih atuh Aden kambu. Kaku bangkul gara. Moal teu bingaheun gara mangna ge tepangan mah. Saur enggah istri. Unjuk sumangga maksad pisan. Tembal Den Surya kalayan daria. Anya kitu ka ditu geura Aden. Aya nu gahar-gahar deung ka mah. Aya nu gahar-gahar. Saur Bendara Istri bari imut. Naon Den nu gahar-gahar teh? Da teu usum bubuahan ayeuna mah. Terus enggah istri heraneun. Pan dicandak ayeuna ge sanes. Saur Bendara Istri bari angger imut ngagelenyung. Ari enden. Ai dadah. Saur enggah istri bari gumujeng rada ngelemes. Red deui ka Den Surya. Kapi putra mangna oge nembe tahun kamari kaluaran ti sakola teh. Di Bandung di ditu di Tasik kana sea di kabupaten. Sumuhun timbalan mon. Upami telepat pun Jakarta Bandung di Tasik mah. Walon Den Surya. Tah
eta laras sakelas panginten sareng aden banyak Timbalan. tah goning gerang ke ari paranganjangnya kumbu diwartosan gara tuang bae ayeuna mah mayunkeun anjeun cik da moal raos murang kalih nyarangan pangaulaan mah mari seorang gah istri tadilah harempoy enden mari ti tukangeun dalangse sing horeng tempat tuang na teh di dinya paingan rada tong terang kadengena kah embu tembal enden mari iya engkang na alo sea sina tuang di dinya seorang gah istri mangga aden ulah asa-asa mundut wae aya ngapale memundut cek bendara istri deui cong den surya nyembah jung nangtung muru kalebah lelangse nyingkap kade sing atos den mari bilih sagala dipundut sor bendara istri bari gumujeng kaheureyan enggah istri ngelemes den mari ngegelambai nahan pimuteun rai pamenteuna beureum mitra kaum dangu satia dongeng Mang Anggang nunuju ngadukeun mangga ngadongeng orokaya mitra can ku si Asup dan Surya teh sabab den mari nurek nyagikeun anak kaburu disaur deui ku bendara istri kadia heula den mari harempoy den mari ngadeuheusan bangun sungguh-sungguh ngantos piwarang didoakan ku embi muga-muga cenah katuliskeun juring rai deui pamenteun nu geulis teh euceuy barebat lumpat ka jero nalangse digarumujengkeun ku ibuna jeung bendara istri cik aden gara tuang tos didoaan ku bibieu den Surya imut kaisinan asa kakarak di manyolan kudunungan mitra kaum dangu bubuhan asak latihan tangginas pisan nu nyayagikeun tuang teh mangga geura tuang cek enden mari bari neuteub sakedeung geuwat tungkul deui geuning enden teu tuang mangga tuh sareng piraku engkang nada sorangan abdi mah parantos tadi nyarangan bendara istri sareng embu non Berta weh da palayon sarang saha non Berta saha non Berta tenden putrana tuan AR tuan Walanda teh kutan aya non sasab ka Sisilewi dupi abdi teu sasabnya urang Sisilewi kitu abdi mah cek den Surya rada era enden ona mana tos katingali di siang keneh di sisi cai pangentan teh Ipri nuju ngalayung sabreh nama naon Ipri teh tak can terang abdi mah Putri Gelis ti nagara Siluman Putri Gelis mohon martos nama kutan siga Ipri abdi teh den Surya ngabelhem era asa katohyan nasihat teh nyebut Gelis kanu ngalayanan tuang nyelang ngaleut heula da sare kabuhulan enden bade nongton engke kah semun enden bade nongton engke aduh kak hoyong we pagintan ningali pantun mah pada tacan terang tacan terang di pantun tos terang tapi tacan kungsi nongton bade cek den Surya haripet susuganan itu daikeun dianteur nanging eta da pantun mah tempat namanya di Sisilewi pisan nampe kaleuweung puntas ditu siang ge keung abdi mah angot wangi pandisarengan kongkang cek den Surya bari nahan ambekan kawas nurek newak japati sieun ngagarapak deui
Upami diwidian kumbu mah badewe kedah tos tuang ongkoh pangaulaan da kedah ngalayanan abdi teh. Mangga angke dibujang deui ka dieu nya. Ngabujangna kedah kambu ngabujangna. Cek Enden Mari bari marah mai. Mitra kaum dangu rengse tuang leut leos Den Surya keluar meruka pasanggerahan kuwu-kuwu nepungan deui Harja jeung Mirta. Ta geuningan agan meni teh emut-emut ka abdi gan teu kantos kauseup kitu agan teh cek Mirta ngaheureuyan. Geus katuang eupan mah piraku teu nyangutnya gan. Harja mairan bari nyerenge. Uning laras aya namanya sanes terah kiara payung. Den Surya kalamas kelemes telila torojol aya awewe nyampeurkeun. Aya naon onah? Cek Mirta. Agan disaur ku bandara istri. Agan naon? Agan agen? Dikitukeun biona ngadelek. Agan eta cenah bari nunjuk ka Sea. Geuning ngan agan deui ari akang tadi gawar-gawar. Duka tuh Kang Agen da bendera istri. Unjukkeun atuh. Pun lajeng hoyong disaur gitu. Yey. Kang Agen mah cek biona bari ngadelek. Pun lajeng ti mana goreng cenah. Pan eta bieu nyebut akang. Biona tenembalan terus begura giru indit. Era padanya leungserikeun. Den Surya nuturkeun muru nu nyaur bari rada atoh ongkoh. Inget kana babadamian tadi teh jeung Enden Mari. Aya naon atuh nya? Nah bentara geus nyaur deui. Cenah bari terus lempang balik deui ka tempat tadi. Tah geuning ka dieu Aden. Saur bandara istri. Itu nu geulis pala diantar nongton cenah. Bari nunjuk ka jero. Wayahna katempuhannya. Da diantar ku kolot mah moal resepeun. Den Surya tungkul isin kudunungan asa digonjak. Geus teguwe dina hatena teh moal teu miwarang nganter Enden Mari. Gegara urang wartosan. Saur bandara istri bari angkat. Telila geus jol deui nuyun mojang bule buukna perang kawas haramai. Ieu nu pala diantar teh yeuh. Non Walanda putra Tuan AR. Saur bandara istri. Bari bengkung-bengkung weh bandara istri teh nunjuk ku indung ramona. Ka eta wanoja bule urang Walanda. Miwarang nu sanes mah moal ngartoseun bahasana. Perku kedah miwarang manganggang. Alah didongengan ke ku manganggang mah. Gitu. Ini teh mah tukang dongeng cagar. Yo, miwarang nu sanes mah moal ngartoseun bahasana pira ku kedah ka bandara pamaget onamanan. Mitra kaum dangu terilas lenteng si non Walanda teh nyampeurkeun ka Den Surya. Bari pok ngomong. Micem nam Bertha van Dwin. Ik ben blitz de Moten. Cenah bari ngasongkeun leungeun. Oh Surya Kusuma ek ben blitz de Amsmoten. Cek Den Surya bari nampanan leungeun nu nyodor. Si non tuluy galecok make basa Walanda wanter saumur-umur tayona. Demi Den Surya ari rek dilawan ku galecok deui isin kudunungan. Ari teu dilayanan asepira ku kudu eleh ku atah-atah. Atuh geus kitu mah bring weh duana teh lempang bari rendengan muru lalajoaneun. Rada kleket Den Surya teh. Asa anu tinggaleun itu teh. Ih Enden Mari ka mahana nya? Nah teu milu atuh lah. Keur sibuk keneh meureun.
Kadenge ari terang-terang nama tukang nalangse. Keur nyaegikeun tuangan pangaulaan jiga nama. Mun atuh si bedul Walanda teh ngajakan jeung itu ambe itu milu sakalian. Jero hate Den Surya bari jengkel, bari ngabedul-bedul ka si non Walanda. Pada sok ngadah daging babi kitu. Pedah kulitna jiga babi, teuing pedah ka bangsa Panjajah mah ngaogen teu terang. Mitra kaum dangu. Menang sawatara lengkah Den Surya nyelang ngalieu heula ka balandongan, breh tembong ngalangse nying ka meusan. Kawas anu nyerangkeun. Merenggah kitu Den Surya ukur semet ngarahu. Ulah balanga Den, bisi ditajong. Saur bandara istri nu masih keneh nyerangkeun ka dirina, bari ditungtungan ku Gumujeng. Mani asa kumaha bawa Den Surya dina mangsa harita. Awahing ku era. Mitra kaum dangu. Sajajalan teh ngabuih bae non Walanda teh. Sagala ditanyakeun. Nenjo nu dagang kulub jengkol eureun heula, nyokot sabungkus diambean. Tapi henteu ari di dahar mah cara peta monyet ngambean hakaneun pangalungan. Kitu jeung kitu we gawena teh. Lebah reog lain sakedeung ngajanteng teh. Nanyakeun dog-dogna, nanyakeun lalaguanana jeung rea-rea deui naon ku hanteu. Mane geus asa karanyang Den Surya teh, ingat we kana janji ka Den Mari. Rek lalajo babarengan teh ya. Geus rengse meureun tuang pangaulaan teh nya. Aing mah jabat resep asa pada ngalanjoanan ku jelema sakilobana. Mau bule kieu Tapi ketang kitu teh mau yuhan. Urang pasisian wungkul sesatna di dieu teh. Nu kalobana kakarak ayeuna nyeung anak tuan Walanda. Teh kitu ketang. Dalah urang beh tengah oge. Sanitah tahun kali manggih nu kieu teh sok dilanjoanan wae. Beda gogog beda tagog jigana. Da beda bangsa beda negara beda turunan. Cek Den Surya ngocoblak di njur hatena. Bari tonggoin teruskeun lempangna paduduaan. Telilas rog kanu keur mantun. Ari nu dianteur non Walanda teh basa di arep-arep rek tareh ngajak balik kalah kaberak andeprok. Milu diuk jeung nu sejen kawas nu heueuh ngarti. Atuh kapaksa Den Surya oge milu nagog antuk nakatempuhan nerangkeun sagala-galana. Basa si non Walanda di bejaan perkara pantun nyaeta sajenis dongeng anu dilanggamkeun. Mojang Walanda teh kawas beuki penasaran malah kan nepi ka hayang dijuru basaan sagala. Alah, yo mah atuh lain bisa kedengeun nerjemahkeun tina pantun kana basa Walanda teh bedul. Sanajan aing bisa ogenan. Cek Den Surya keheul. Galecok na jero hatena. Mitra kaum dangu. Estu muruku sunu dina hate Den Surya dina peuting harita. Tapi maksakeun maneh dibear-bearkeun. Bisi matak jaheut anak dunungan. Teu karasa nyerelekna waktu, lugay-lugay teh geus jam 11. Sirikna teh diseseret we tah leungeun si bedul teh. Kupeda hayang age-age serog. Kabalandongan pasanggrahan teh. Susugana nu geus janji tadi, nu talian iwaltin Den Mari sabar keneh ngadagoan. Jadi gue
salah dina nandangan lara. Waktosna mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.